kurang semangat. Boga jawab salam didoakeun sing loba duit. Kompak kana duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man azama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala an-nabi fi hadisin ukhra, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum saya mulai, sadacan kumpulan dilajengkeun hayu urang babarengan mengumandangkan lantunan pujian kehadirat Nabi. Mudah-mudahan dengan keberkahan lantunan pujian kepada baginda Nabi, lantunan tawasul ke baginda Rasul, iringan sholawat kepada junjunan sadayana nu hadir pada malam hari ini, balik ka imah masing-masing, cita-cita, keinginan, kahayang, kahoyong, doa, harapan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nu keur boga penyakit malam hari ini Allah angkat penyakitnya. Nu boga masalah dibereskeun masalahna. Boga cita-cita jeung kahayang dikabulkeun cita-citana. Anu keur boga kabingung diganti ku kabungahan. Anu boga kasusah diganti ku kasenangan. Mudah-mudahan nu keur baroga hutang. Katingali orang Cadasari ibu-ibuna kompak ya. Beungeutna beungeut Bang Emok kabeh dia. Saya tanya, jawab yang jujur nepi ka dia Bang Emok. Jawab yang jujur nepi ka dia Bang Emok. Aya nu nginjem ka Bang Emok. Nu nginjem ka Bang Emok kumpulan didoakeun paena teu cepat emok nepi kana kuburan. Mudah-mudahan balik ti dieu sing kabalalayar hutangna. Eta nu pangkencengna amin nu panggedena hutang. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang melantunkan pujian kepada Nabi, barang siapa yang membaca sholawat kepada Rasul, warafa'a sautahu, diangkat suaranya, ditinggikan suaranya, ditarikkan sorangna, diluhurkan suarana, kata Nabi, wajabat lahul jannah, diwajibkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqini zalimin bizalimin. Allahumma sholli
Sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hayang berkah keluarga di suara apa barengan? Allahumma istajib wa asgili sekali deh Allahumma wa asgili zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala wa sahbihi ajmain. Bareng-bareng Allahumma wa azgili sekali lagi Allahumma wa azgili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim wa ala Allahumma sholli wa sallim wa barik hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, tokoh masyarakat dan kasepuhan nu aya di kampung Cadasari yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetiasa diwincik, diwiji-wiji, dibilang saurang-saurang, tapi tengirangan rasa hormat dan takzim saya. Wabil khusus kagersana Abah Haji Ahmad sebagai sesepuh yang kampung. Kurang doakan mudah-mudahan para alim ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, tokoh masyarakat dan kesepuhan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Aparatur pemerintah min adnal wilayah ilal ahlal wilayah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, berikut seluruh para panitia penyelenggara peringatan hari lahirnya baginda Rasul. Mudah-mudahan pengorbanan para panitia dan pengorbanan segenap warga masyarakat Cadasari dinangayakeun acara taziman wa takriman, memuliakan dan mengagungkan hari lahir Nabi, baik pengorbanan moral, material, harta, benda, pikiran dibalas Allah dengan pembalasan yang berlipat ganda. Atuh teu ilang sareng teu pohon dan talupa bapak-bapak, ibu-ibu, aki-aki, nini-nini, parawan, bujang, randa, budak, para pemuda dan pemudi, santriawan dan santriawati, kaum muslimin wal muslimat, bersami-sami hadir di hablah mubarakah, di tempat nu pinuh ku lautan rahmat, di tempat yang penuh dengan lautan magfirah. Mudah-mudahan sadaya nu ngariung di daya tempat lain dengan ukur ngariung di alam dunia, tapi dengan keberkahan peringatan Maulid, dengan keberkahan bulan Rabiul Awal, dengan keagungan Nabi, dengan kebesaran Nabi, sadaya nu hadir dikumpulkeun di Allah di poe kiamat di bawah naungan bendera yang agung, liwaul hamdi, benderanya Sayyiduna wa Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang babarengan lebet kana surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wala hadirat rahimakumullah. Moal panjang lebar nu musim kuring rek dibahas penting ieu mah. Ieu sorana ge geus rek beak kitu.
di tanggal hiji mulut lebih ka penting ieu aing gogorowokan deureun-deureun amplop geus meunang 2,5 karung. Geus nama ka mana? Makanya saya tanya, jawab yang kompak ieu penting teuing teu? Jawab yang semangat penting teuing teu? Kuat tapi ka jam 3. Nepi ka jam 3 kuat. Alhamdulillah. Ya teh nitah ngaji apa maehan aing. Ceramah nggak usah panjang-panjang Pak. Cai saember delesian minut teuing cai ngaleber bahet tumpah eueuh manfaatna. Betul Bu? Yang penting saya ceramah orang Cadasari balik mawa L. Jawab yang kompak saya ceramah orang dia balik mawa L. Aing balik mawa amal. Amplop. Mohon maaf Abah Haji Ahmad. Saya sudah 26 tahun jadi penceramah. Sumpah aing teu butuh amplop. Nu penting mah doa. Oh iya haram jadah doang orang Cadasari. Ibu-ibuna bapak-bapakna curi duit habis. Tapi alhamdulillah saya bangga ceramah di kampung Cadasari. Kenapa saya bangga Pak? Ternyata tokoh masyarakatnya kompak, para kiainya kompak, masyarakatnya semangat, panitianya kompak dan semangat. Nepi ka penting ieu panitia nepi ka tisuk-suk tidungdung hulu dijieun suku dijieun hulu, irung dijieun tuur dijieun irung, bibir dijieun pingping, pipin dijieun bibir, punuk dijieun dengkul dijieun punuk, kesang padat kesang leutik kalaluan peras keringat banting tulang demi terwujud dan suksesnya acara peringatan Maulid. Berikan tepuk tangan untuk para panitia di Kampung Curug. Masyarakatnya kompak dan semangat ngayakeun muludan. Nepi ka orang Cadasari penting ayeuna ngayakeun muludan nepi ka bebeakan. Nepi ka artos jadi dapros, duit jadi wajib, uang jarang inang, atik jadi kuncis, kebo digorok, mek dilekek, hayang dibebering, manila dibudak-budak, ting benang ting henteu sia. Nepi ka tenda disewa, sound system disewa, kori diajakan. Nepi ka karpet diangkarkeun, kursi dijajarkeun, panggung dijieun, nepi ka kembang batur pararindah ka dieu. Nya hos yang menang ngieum ieu. Tapi ini intinya masyarakat Kampung Cadasari masih cinta kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad. Dan yang kedua saya bangga, ternyata Abah Haji Ahmad sukses ngabina umat. Ustad-ustadna berhasil ngadidik umat, tokoh masyarakat dan aparatur pemerintahna luar biasa ngadidik ngabina ngabimbing umat. Buktina Pak, alhamdulillah di dieu mah awewena tingali kompak kabeh marake tiung. Alhamdulillah di dieu mah kabeh marake tiung. Alhamdulillah di dieu mah teu isa balik di dieu mah. Ndak katingali sia ku aing nu biasa make tiung lagi nyarareng soal atuh tong dibenerkeun jadi kanyahoan. Tapi alhamdulillah, tapi ibu-ibu harus banyak syukur jadi perempuan. Lamun haji entis ku Allah dijadikan awewe Pak, rek kumal penting aing sujud syukur ke Allah. Jadi perempuan itu indah, dihormati Allah, diagungkan Islam, dimuliakan Rasul. Hidup di dunia tanpa wanita nggak ada artinya, betul. Hidup di dunia tanpa wanita nggak indah, betul. Makanya tolong catat Pak, kunaon awewe ku Allah dijieun tina tulang sirah. Karena Allah ciptakan perempuan bukan untuk memimpin keluarga. Sehebat apapun kalian jadi perempuan, setinggi apapun jabatan kalian sebagai perempuan, seluas apapun ilmu kalian sebagai perempuan, harga mati ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang jadi pemimpin dalam keluarga itu adalah laki-laki, betul. Kunaon awewe teh dijieun tina tulang tak-tak, karena Allah nyiptakeun awewe bukan untuk jadi beban keluarga. Kunaon awewe teh dijieun tina tulang tonggong, karena Allah ciptakan perempuan bukan untuk jadi tulang punggung keluarga.
kunaon awewe ku Allah teu dijieun dina tulang leungeun. Hei, kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang tangan? Tolong catat laki-laki, karena Allah ciptakan perempuan bukan untuk jadi boneka, bukan untuk jadi mainan, bukan untuk dipermainkan laki-laki. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kaki? Kunaon awewe jadi dijieun dina tulang suku. Tolong catat kaum pria, karena Allah ciptakan perempuan bukan untuk diinjak, lain yang ditincak, bukan untuk dihina, lain yang diremehkan, lain yang dinyenyeri, bukan untuk disakiti. Tapi perempuan diciptakan Allah dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, tulang rusuk dengan jeung hati perempuan untuk dimengerti hatinya, untuk dilindungi perasaannya, untuk dijadikan pendamping, untuk dipeluk. Itu adalah perempuan. Atau si eta. Inilah ciri khas perempuan, senang dipuja dan dimanja. Makanya banyak perempuan yang jadi korban rayuan laki-laki buaya. Tapi saya tanya bapak-bapak, Pak, ya baru dek bapak-bapak di dia bunyi. Pak, ai tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Tulang kaleng. Tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Ai tulang iga bengkok apa lempeng? Bengkok apa lempeng? Tah si bengkok. Awewe mah tina tulang iga bengkok serba salah. Dilempengkeun tarik teuing potong. Entah dilempengkeun si eta mah bengkok terus. Makanya kadang-kadang kula boga pamajikan serba salah. Ari teu dibentak, ngiridit heureudeur. Dibentak kenceng teuing, gegemon mau pakaian bari mewek kana diserang. Ada dasar sia bengkok. Tapi perempuan ini luar biasa. Coba saya tanya, orang Cadasari hayang asup surga? Pak, urusan surga tong api-api. Siapa tahu hari ini baginda Rasul hadir di Cadasari. Saanu nyaho kampung Cadasari malam hari ini dikelilingan miliaran malaikat-malaikat Allah dengan keberkahan maulid. Saya tanya, orang Cadasari hayang asup surga? Tapi asa banget surga didi. Boro-boro urang Pak, wali anu hatena dibersihan tina sifat sirik, bidik, dengki, ujub, ria, takabur. Wali yang hatinya Allah bersihkan dari sifat hubud dunia, serakah duniawi. Wali anu tiap hari hatinya selalu usul di hadapan Allah. Wali anu diberi kemuliaan berupa karomah Allah. Wali masih gogorowokan hadapan Allah. Cek wali, ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, saya tidak pantas masuk surga. Wali tidak pantas masuk surga. Atau komo orang Cadasari, komo iya. Komo iya, komo itu tuh, atau komo iya ngomong. Apalagi saya berbicara wali saja tidak pantas masuk surga. Tapi malam hari ini kurang doa bebarengan. Ya Rabbana, dengan keberkahan peringatan Maulid. Ya Rabbana, dengan keberkahan bulan Rabiul Awal. Ya Rabbana, dengan keberkahan Nabimu, dengan keagungan Nabimu, dengan kebesaran Nabimu, jadikan yang kami nu hadir penting ayeuna dicatat ku Allah sing jadi ahli surga. Saya tanya, surga agung tidak? Jawab yang kompak, surga mulia tidak? Suci tidak? Catat Pak, surga nu agung tadi teureun hanapeun dampa suku malaikat. Allah teu nyimpen surga hanapeun dampa suku nabi. Saya belum pernah menemukan hadis ayat surga diteureun hanapeun dampa suku rasul. Surga teu disimpen hanapeun dampa suku para wali. Allah teu neureun surga hanapeun dampa suku kiai, tapi Allah menghargaan awewe. Allah menghormati perempuan. Allah menghargai jasa dan pengorbanan seorang ibu. Hadis sahih yang mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga yang agung, surga yang mulia, surga yang suci disimpan ku Allah hanapeun dampal suku ibu-ibu. Entong ditempoan atuh. Nah si ibu-ibu eta jadi kikieuan. Kayak budak leutik ngadengian balik ti teh kokoreh kana suku indung. Mana mah surga
cek inungna coba tempo ku sia ieu budakna lieur ieu mah surga teh barolah kieu bari hideung bau asyuk rorombeheun eta rorombeheun teh hese bahasa Indonesiana piraku perpecahan antar suku eta kamari ge tetangga aing rorombeheun datang ka dokter dok tah eta rugina jadi dokter teh Pak lamun bapak hayang boga anak jadi dokter masuk universitas kedokteran biayana 1,5 miliar karak bisa jadi dokter tapi nggak sejarah di dokter nu sopan ka dokter menyebut wa dokter menyebut bi dokter menyebut mang dokter kabeh ge dok eta teh lamun dokterna hiji lamun lobaan mah ngajajar dorok dok nah jadi kos guru kulit dokter dok ada apa bu? Saya punya penyakit dok. Penyakit apa? Merombeh. Coba lihat tuh dok, belah-belah kayak galangan sawah. Kata dokter itu mah obatnya gampang bu. Apa dok? Menggusruk. Nanti juga mencager. Jadi obat merombeh menggusruk. Surga yang agung, surga yang mulia, surga yang suci Allah simpan di bawah telapak kaki perempuan. Artinya keriduan Allah simpan di bawah dalam keriduan ibu. Makanya saya titip pesan ke orang Cadasari. Hei orang Cadasari, rek lalaki, rek awewe, rek pameget, rek istri, rek kasep, rek gelis, rek parawan, rek bujang, rek lanang, rek duda, tukang tani, tukang dagang, tukang nyolong, tukang nyopet, kiai, ajengan, ustad, abuya, santri, pejabat, raja, yang tua, yang muda, yang miskin, yang kaya. Saya titip pesan ke orang Cadasari. Hei orang Cadasari, tong macem-macem siapa nu jadi indung. Letah inung maseukeun. Sacido metu saucap nyata ngomong naon jadi kenyataan. Tidak ada doa anu mampu nembus 7 lapis langit kecuali doa inung ka anak. Tidak ada doa anu mampu ngaoyakeun aras Allah kecuali doa inung ka anak. Dan tidak ada doa yang paling tinggi derajatnya di mata Allah ngadukur doa inung kalau jadi anak. Seorang waliullah dari Yaman, Al Habib Salim As-Satiri, beliau pernah mengatakan di kitabnya, kata Habib Salim As-Satiri, darajatna doa inung kana ngalewihan doana 70 wali kutub. Makana hei orang Cadasari, teangan ku dia, arek doa Habib nu mana, arek doa abuya nu mana, arek doa ajengan nu mana, arek doa kiai nu mana, arek doa ustad nu mana, arek doa ahli hikmah nu mana, arek doa abah nu mana, arek doa dukun nu mana. Tidak ada yang sanggup ngelewihan derajatna doa seorang ibu terhadap anak. Doana seukeun sacido metu saucap nyata ngomong jadi kenyataan. Boro-boro doa bener napa? Doa salahna inung kana dikabul Allah. Lamun aya anak nyeri hate ka indungna keceplosan. Cek indungna jang cilaka sia. Saya berani bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, lamun eta budak can eta hampura ka indungna, meme pae sia kudu ngalaman cilaka heula. Lamun cek indungna jang balangsak hirup sia. Saya berani bersumpah dengan nama Allah. Wallahi billahi wa rasulih. Demi Allah, lamun eta budak can nyuwung eta hampura ka indungna, meme pae sia kudu ngalaman balangsak heula. Tidak ada dalam kamusnya jelema nu sukses, jelema nu nganyerikeun indung bapak. Bahwa dina sejarahna jelema yang berhasil di dunia orang yang menyakiti hati orang tua. Hei santri, hei pemuda, hei pemudi, silakan kalian baca sejarah, baca biografi orang sukses. Di zaman Nabi Adam menepikan detik ayeuna, jelema nu sukses, berhasil, bahagia adalah orang yang mengabdi dan membahagiakan diri kepada orang tua. Hati-hati dengan namanya seorang ibu. Letahna seukeut sacido metu saucap nyata ngomong naon jadi kenyataan. Tingali Pak, ibu-ibu baheula letahna seukeut ngobaran anak teu kudu make dokter ku inungna ge cageum. Beledag budak tidak gor kana tiang masjid benyos aya bola kasih.
Tara diobaran ku dokter nyokot teh buuk inungna gosok-gosok benyolna bari maca bismillah 2 jam kempes betul. Ayeuna mah rek diobaran ku buuk kumaha da buukna ara reueuh atuh sia. Baheula mah budak nyeri panon sakit mata nggak pernah cari insulin dan pisin dokter mata mah mahal. Diletak ku letah inungna nyokot daun seureuh asupkeun kana cai cacrakeun kana panonna bari maca bismillah 3 jam sembuh betul. Baheula mah budak raheut budawang balaboran ku getih. Ayeuna mah lulumpatan ka dokter minta dijahit. Baheula mah budak raheut budawang balaboran ku getih inungna jadi dokter lompat bibeureun imah nyokot daun babadotan gecek ku inungna ciduhan tapalkeun 2 poe garing nepi ka ciduh inung jadi betadin. Baheula mah budak batuk wae beuting batuk berang batuk isuk batuk sare batuk batuk teureun-teureun karaneangan dekosin jeung ngasering ka apotek mah eueuh duit nah ka rumah sakit teu boga BPJS ka puskesmas eueuh jeung ongkosna. Lamun budak batuk teureun-teureun ibunya jadi dokter lompat ka dapur nyokot cikur mora gayeun ku inungna geus lemas solekeun kana bir budak 3 poe pae. Namanya cager wae. Eta mah panyakitna parah paru-paru basah. Non hubunganana cikur jeung paru-paru. Baheula mah budak asup angin nyeri beuteung-beutengna kembung karaneangan diabet jeung dialet tolak angin teu wara rawuheun antangin ge can aya. Lamun budak asup angin beteungna kembung inungna jadi dokter lompat ka dapur nyokot minyak tanah inget teu bah. Baheula mah nyeri beuteung teh ku minyak tanah aing ge inget kene. Baheula keur leutik sok kembung ibu saya lari ke dapur nyokot minyak tanah. Ku sapam teh beuteung teh ku minyak tanah untunge beuteung aing teu diduruk. Minyak tanah bari diusapan teh bari dibacakeun doana ge lain kulhu lain falak binas lain ayat kursi lain shalawat masjidto shalawat makbulah shalawat istighosah shalawat fatih shalawat umi shalawat sifat. Baheula mah jampena ge jampe kolot doana ge doa kolot baheula. Lamun cek orang Cimande Bogor mah ngaranna teh jang jawokan tapi awas orang Cadasari tong ngahina jang jawokan jangan menyepelekan jang jawokan. Naon sababna Allah teu ningali doana Allah teu ningali jampena nu ku Allah ditingali inungna anu hatena tulus ikhlas tanpa pamrih mencintai anak anu air ketubannya pernah mengalir deras gara-gara ngelahirkeun anak anu getihna pernah ngocor can dibayar kudu jadi anak anu cai susuna 2 tahun disedot gratis kudu jadi anak anu cai panonna pernah maruragan ti peuting gara-gara ngadoakeun anak. Seorang ibu yang hatinya tulus ikhlas tanpa pamrih mencintai anak bari diusapan teh ku minyak tanah dibacakeun doa cakakak ceuweung inyuk talina di dahar di beuweung hitut jadina brot itu cager nyeri beuteungna. Naon sababna letahna bantuan geus rak letahna etar ka mana aja ka mana oh arek ieu sok ieu cek aing ge ngaji teh make pempes atuh sia aing ngasa kakak saumur jadi mau balik ngaji jadi pabelit jeung nu kieu. Ya udah panitia supaya acaranya tertib acaranya husuk ulah anu gada gini gue geus acara kurang tunda dulu hayu kurang ki babarang mandi mana kira awas nih gagalna acara kadang-kadang muludan nu diharap-harap rahmat nu diharap-harap berkah nu diharap-harap ampunan yang diharapkan gepel doa tapi pas waktu rek doa geus baralik teh heula akhirna balik ka imah anu keur mawa berkat teu mawa berkah anu keur mawa capek teu mawa hade sabab turunna rahmat dan berkah turunnya ampunan dari qabul Quran nanti doa terakhir makana ulah waka balik lamun can ditutup jawab yang kompak tong waka balik lamun can ditutup nu balik di heula dileg-leg juri tuh baralik deui cek aing oge sieun sia diancam gara-gara sia gada gidik yang jadi pohon tapi kemana Nabi ngomong naon sababna letah inung mase saya minta jawab yang kompak letah inung teman make sabab lo wajib jigong jikir nasi menepa jauh-jauh jikir karena jigong tuh
kunaon leta kolot baheula letana seukeut sabab loba zik kunaon kolot baheula make loba zikir baheula mah eueun nu ngaganggu zik bareng baheula mah handphone telepon Android Facebook Twitter Instagram WhatsApp YouTube TikTok selot Sian nyengir rumah selot man naudzubillah min baheula mah jang aya TV ge hitam putih bener teu Bah burung lagi baheula mah lain make listrik make aki lamun aki narek beak teh gamarna teh inget nyiut teh ngaletik baheula mah acara TV nganukur hiji TPR punten Abah Haji Ahmad TPRI mah teu ngaruksa umat Islam TPRI mah teu ngaganggu umat Islam arek ngaruksa kumaha jam 8 hurung jam 10 modar deui jam 10 hurung jam 11 rumah deui aya nama acara televisi banyak yang menghancurkan umat Islam betul banyak acara TV yang mengganggu umat Islam betul banyak acara televisi yang menghancurkan umat Islam betul bahkan banyak acara televisi dan aplikasi handphone mengkafirkan dan memurtadkan umat Islam acara TV di jam 1 ke jam 1 muter deureun Bah acara rupa-rupa TPRI, ANTV, TV One, Metro TV, Global TV, Trans TV, Trans 7, RCTI, RT Uci, RT Ukar, RT Yadi, RT Maman, RT Engkos, RT Solihin, RT Wahyu, RT Badru, nepi ka RT Eman jeung RT Kamal ya di dinya. Naudzubillahi min. Loba budak mau ngaji gara-gara TV. Budak mau sakola gara-gara TV. Ibu-ibu siatu salat duha gara-gara masjid di Cadasari kosong gara-gara saya tanya ibu-ibu sok jujur ngajawabna Bu aya di masjid ieu lamun subuh aya 500 urang eueuh cicing ibu-ibu nu ngajawab khusus ibu jawab sing tarik beh kadengian takut jejeber lalaki teh aya di masjid Cadasari lamun subuh aya 500 urang eueuh 400 300 200 100 50 salaki sia kamarana atuh hes innalillahi boga salaki jam 5 hes kene wae cek aing mah nyokot termos ayo jang naon sia gablok salaki tara salat subuh emang mohon maaf Kiai akhir zaman Rasul 14 abad yang lalu sudah mengatakan mengkemah di akhir zaman masjidnya mewah, masjidnya megah, masjidnya luar biasa, masjidnya hebat. Wa horabun minal huda, dalamnya 0 alias nih. Gubernur Jawa Barat bikin masjid viral, ngaranna Al Jabar, biayanya 1 triliun. Saya tanya, apa berbondong-bondong orang Jawa Barat tahajud tidak? Apa ramai dipakai itikaf? Tidak. Apa ramai dipakai duha? Tidak. Apa ramai dipakai zikir? Tidak. Dipakai selfie. Bupati Bogor bikin masjid termewah di Bukit Puncak. Ngaranna Masjid At-Ta'awun, biayanya 100 miliar. Jangan main-main. Itu masjid terindah. Apa saya tanya, apa orang Bogor rame-rame itikaf? Tidak. Apa nepi ka ayeuna salat duha berselep-selep? Tidak. Apa ramai salat tahajud berdasar-dasarkan? Tidak. Dipakai bobogohan budak mah. Ini fakta. Makanya pantas masjid begah ieu di 50 acan subuh teh. Makanya punten Abah Haji Ahmad, Pak RT, DKM, tokoh Cadasari engke deui ieu, engke deui. Lamun rek ngabangun masjid cek aing mah mending lobakeun tihangna. Ya kenteing masjidnya sagede kieu oge di jero tihangna 300. Nah atuh mending ge eueun nu berjamaah salat rame-rame ku tihang atuh masjid. Paling aki-aki meureun asup tidak gor deui, tidak gor. Kenteing aki-aki paeh tilu mah meujeunna ieu. Ini kadang-kadang menyedihkan sholat subuh Pak. Di kampung saya juga sama. Jam 4 kucluk-kucluk aki-aki, 11 senana hejo, 11 senana berem.
boro-boro sholat geus kolot memakai senal gitu bener can nepi can naon ka masjid bledag didagor kana tihang 2 jam pingsan hudang-hudang coba hujan girimis coba poek lampu mati listrik hudang tina pingsan asup ke jero masjid kulo trak neangan mi kedasar geus kolot nyaho parem listrik neangan mi benang mikna brai hurung lampuna kabeneran rajin aki-aki mah di masjid tadi Cimande masuk ke gorowokan apalawar ya dayana oh ayo gerak kamar ayeuna waktu parantos nuduhkeun jam goblok jam nage paeh deui mun mikat manuk ku manuk piit nu asup manuk piit mikat manuk ku tikukur mis nu asup tikukur mikat manuk ku kapinis nu asup kapinis mikat manuk ku japati nu asup nage japati saya tanya jawab yang kompak lamun nu adan subuh aki-aki nu asup nage aki geus jama HS celuk ku celuk tiluan CS na ayo aduh ya imam ya imam aing geus didagor kana tihang tadi kapalang sianu adan sianu komat sianu sholawat sianu tidagor sianu imam borongan sekali-kali imam jadi imam borongan maju ke depan Allahu Akbar udah tukang kompak di luar halo mohon maaf Pak RT lamun di Cadasari sholat subuh kos gitu cek aing mah liburkeun 3 tahun mah ngerakeun beres surat Fatihah yang surat numpang pondokna dah hayang bubur balik mesti dagor Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu jangan lakum teu kapangih banget. Jeung tukang iwala diwaladi ra beresna salat. Udah tukang kaharep ngaharewos bah lakum abah karak ngopeho lakum dinukum walamdo makin rusak jagi-aki tukang tiluan geus kapalang lah amin deui ini aki-aki di aminan 2 kali gengsi ganti suratna Bismillahirrahmanirrahim inna atoinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna poho deui wae inna nu ditukang geus kesel innalillahi we kapalang innalillahi wa inna ilaihi rajiun ditingali ka tukang nu tilu paeh. Bagaimana akan tercipta qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Bagaimana masyarakat Cadasari menjadi kampung yang qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Arek kumaha masyarakat Cadasari menjadi masyarakat yang gemari para nerapi lo cenawi totot tentram kertora harjo. Lamun budak ngora di Cadasari hanya berpangku tangan saja tidak peduli dengan masjid-masjidnya Allah. Hei, pemuda Cadasari, subhanul yaum rizalul ghad. Pemuda sekarang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Rek kumaha jadi pemimpin. Lamun budak orang di Cadasari subuh tidur KS kerek tibra tidak peduli dengan masjid-masjidnya Allah. Betul. Alangkah indahnya Pak lamun di Indonesia tiap kampung nu sholawatan meme subuh budak ngora anu azan subuh budak anu komat budak no problem lamun aya budak ngora bacaan Fatihah apa sehat ilmu tajwidna luar biasa da sakola jeung masantren punten para kiai sakali-kali ulah umal poe budak ngora mah aya kolot kirim mah sakali-kali berikan anak muda di kampung kita tampil ke depan untuk menjadi imam sholat subuh supaya aya estafet kepemimpinan di mana kiai nu kolot gering maot aya gantina baru akan tercipta qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Budak orang ayeuna beda jeung baheula Kang. Anak muda sekarang beda dengan anak muda yang dulu Kak Haji. Budak orang baheula mah boro-boro ngadenge suara guru, ngadenge lengkah guru, ngadengdeng. Betul Pak? Budak orang baheula mah boro-boro ngadenge suara guru, ngadenge lengkah guru, ngadengdeng. Budak orang ayeuna ka ustad yang taseuna. Tar sore cenah teh. Sakalian jeung rokona goblok sih. Mohon maaf, ini banyak anak muda
jeung budak santri jeung budak leutik dengekeun. Saya berani bersumpah dengan nama Allah di hadapan warga masyarakat nu hadir di Kampung Jadasari. Nu ngaranna Haji Entis, nepi ka poe ieu umur geus 43 tahun, Pak. Demi Allah, sapanjang ingat aing can pernah wani ngaliwatan bapak aing jalan hareup. Demi Allah, saya takut dengan ayah saya. Anak saya geus opat, Pak. Tapi sampai hari ini saya menggigil di hadapan bapak saya. Daripada aing kudu ngaliwatan bapak aing jalan hareup kajeng teu jadi ngaliwat. Makanya keberkahan ayah saya sampai detik ini masih saya rasakan. Beda jeung budak orang ayeuna, Bu. Bapana keur ngarokok bari ngopi cengkat hareupeun kolot kadupak jumpalik bapana nangkara. Ngadukun dileret sorry beh. Masih mending nyebut babeh ka bapana bokap. Aya indungna nyokap. Aya aklina nyakop, datang ninina nyokep. Naudzubillahimin. Ini kadang-kadang salah orang tuanya juga. Baheula pan ibu keur anyar panganten jeung salaki sok romantisan teu jelas, jadi diturutan ku budak. Ai keur anyar panganten mapan pamajikan teh nyaah keneh ka salaki. Oh, suami teh dipuja, dimanja mun pas raja. Oh, panganten anyar dahar di dapur, di kamar kabeh heuh. Salaki rek ka dapur teh ulaheun ku pamajikanna, ulah bau acuh. Cuy najis aing nyebut asyup acuh. Anyar panganten malah dah awet teh sok ngadadak monokan. Nyebut kancing lesot ge, encing encot. Naon encing encot kancing lesot. Anyar panganten mau salaki ka pamajikan nyebutna teteh, pamajikan ka salaki teteh, ayah ibu, mama papa, mami papi, ami api, emi bihun jaga itu dong. Apalagi pengantin baru sekarang, Pak. Boro-boro abah geus kolot aing nu ngora teu ngarti. Budak panganten anyar ayeuna mah bahasana teu kaharti. Salaki ka pamajikanna, mau kemana, Beb? Cek salaki cek pamajikanna ke sini ai. Ibu nyaho teu sejarah ai jeung Beb. Eta teh ngobrol kotok jeung Bebek. Serius aing mah. Jadi ayam nanya ke Bebek mau kemana Beb? Cek Bebek ke sini ai. Eta sia disebut Bebek darah naik najis. Naudzubillahimin. Pak, kunaon budak marang ayeuna beda jeung budak baheula, sabab kolotna ge beda. Baheula mah loba zik. Kolot baheula mah loba zik. Jigong deui atuh sia. Ieu budak jigana citakan malam rebo sia teh. Makana cek aing ge nyetak budak lo sok malam rebo kos kieu tah kajadianna. Pak, mohon maaf. Ai baheula nutuan pare dina naon? Sing tari ngajawabna nutuan pare dina naon? Nutuanana make naon? Kolot baheula mah nutuan pare dina lisun make halus bibirna zikir. Makana pantes parena jadi pare barokah, beasna ge jadi beas berkah. Saeutik mahi loba nyesak dihakan teu jadi panyakit. Dulu nggak ada penyakit aneh, paling kakap bisul. Kata teh geus kelas berat teh. Aya nama penyakit geus macem-macem getih, nararangik sakitu tarajean. Kata kumaha mun getih aya tanggaan. Darah. Aya boga darah tinggi. Aya, tenang, untung ondang aing ceramah. Sekarang Indonesia sudah menemukan obat darah tinggi, Pak. Obat darah tinggi murah meriah, teu kudu ka dokter, ka rumah sakit, ka klinik mahal biayana. Obat darah tinggi murah meriah, minyak sayur, minyak keletik. Tapi syarat minyak keletik ulah meuli di Indomaret takut mengandung kimia. Neangan kalapa hejo geus kolot, jadikeun minyak. Geus jadi minyak isuk sasendok, lohor sasendok, peuting rek sare sasendok. Jadi nu boga panyakit darah tinggi, minum minyak keletik sampai 3 sendok. Insyaallah getih moal naik-naik leueur. Leueur. Getih teh arek naik sorosot. Getih arek naik sorosot. Nu boga darah tinggi molotot goblok. Aing ngadengekeun ya.
Tapi tenang-tenang Bu, yang darah tinggi jangan dulu marah. Doaul arba'in ka doail wali. Doa 40 orang seperti doa wali. Kurang doakan. Mudah-mudahan boga penyakit darah tinggi orang Cadasari malam hari ini Allah angkat penyakitnya. Penyakit rupa-rupa Pak. Getih nara naik darah tinggi, urat ararasu. Cikiki arara miskin najis. Kata ira dokter ngasahan cikiki. Kencing, diabetes, penyakit gul, aneh Pak. Bahwa lama jelema ada haran gula, nama gula ada haran jelema. Kata gara-gara gulana balas dendam. Kenapa gula balas dendam? Nama gula nggak perlu disebut. Nyen kopi, padahal pakai gula, tara nyen kopi gula, nyen kopi. Nyen teh manis, padahal kan pakai gula, nggak pernah bikin teh gula teh manis. Jadi gara-gara ngaran gula tara disebut gula ngamuk, gula ada haran jelema. Makanya lamun orang Cadasari membuka penyakit gula, ngaran gulana sebut sing tarik. Neng, panggilkeun kopi, tambahan make gula. Sekarang ada penyakit yang paling berat Pak, hati-hati. Ayo 17 turunan teu hayang. Aya penyakit sekarang yang paling berat di seluruh dunia. Stroke. Boro-boro stroke saya ember ge berat penyakit. Ieu penyakit sa mobil. Jigana gedeng dia aya penyakit satoronton jigana. Naudzubillahi min. Makana nu baheula mah letana seukeut nutuan parena lisung make halum zikir. Bari kentrung-kentrung teh nutuan pare. Salatullah salamullah ala Salat ala Aina jadi beasnya diasupkeun kana boboko dikelek kana cangkeng lupa kasusukan rek ngumah beas naon ngaranna ngumah beas teh sia mangahul mah dengan ngisikan budak ayeuna mah geus teu wauhun jeung ngisikan baheula mah ngisikan ngumah beas bari ngisikan teh biwirna zikir tawasalna wabil wakul bi beasna bersih bawa balik ka imahna sakalian jeung cai beas da bisi salakina mah teh cai susu aweweting mah cai beas ya digulaan nepi ka imahna asupkeun kana aseupan lain mejikom baheula mah aseup bari ngahurungkeun seuneu dina naon hau komo usum hujan suluh barang aseuh lila ka asakna teh diupan hau teh kunini-nini kepoh ai hurung henteu leho sagede bohlam ada keur saleh atuh leho pabelit jeung mehong bari beungeut nini-nini atuh boro-boro jelema ucing ge ngabiri-gidi geus asak sanguna tumpeukeun kana dulang anu dulangna teh semplek sawo reh gigina make seng teh geuning sabelah bae dikeberan make naon lain kipas baheula mah hihir bari dikeberan teh make hihir ngakeul ngaranna Pak kalau ibu saya lagi ngakeul abdi mah keur main bola di lompatan datang ka imah cicingnya gigireun dulang ing sreuk eta nemuan tungtungna diketuk-ketuk make uyah handet-handet bae dikeberan teh make hihir ilahi sa minal wamin bi samunut tungtung dina dulang dikebel-kebel ku inungna wapkeun kana bir budak bari pabelit jeung leho teu kudu make uyah da geus asih Allahumma sholli wa sallim wa barik makana pantes Pak budak baheula manurut ka inung bapana babakti ka Allah jeung ka Rasulna lompatan lain ka Indomaret lain ka Alfamaret lain ka warnet lain ka mall tapi lompatna ge ka pesantren ka madrasah ka masjid ka mushola ka kiai ka ajengan ka ustad naon sababna orang tua dulu lidahnya tajam kunaon make tajam karena banyak zikir timimiti nutuan parena pika ngahuapan anak kolot baheula mah zik makana pantes Pak anak dulu jangankan dengan dosa upamali sieun Asep tong cicing ngalawang pantos siapa mali bisi ngalong jodoh
makanan nepi ka poe ieu nu ngaranna Haji Entis mikir lagi 6.000 kali aing teu hayang ngahulang teu bubuh lawang panteu. Naon sia ngahalangan batur. Kasep tong adahar ceker kotok inget teu Pak? Tong adahar ceker hai budak enak mengajarkan di pasar sebelah ceker baheula mah teu meunang ku kolot makan ceker hayam siapa mali bisi tulisanna goreng makanan nepi ka ayeuna nu ngaranna Haji Entis aing teu beuki ceker hayam eueuh dagingan. Kasep tong adar caupang sisina bisi hirup disisikeun batur tong adekan lincar bisi ditiding maling tong heheotan di jero imah pamali bisi teu boga uyah tong ngeuretan kuku ti peuting bisi loba panyakit tong sasampun tengah peuting bisi ese milik entong madar asem ti peuting bisi paeh inung entong ngintip bisi bentilan entong ngadiukan bantal bisi baheula mah PAUD eueuh TK eueuh sekolahan lengkap universitas teu warauheun rakyat komodo bodoh tapi orang tua dulu sukses ngadidik anak. Baheula mah eueuh parawan keluar maghrib terus teu baheula mah eueuh anak gadis keluar maghrib betul. Lamun aya budak parawan keluar maghrib teh era sadesa iur salamur genjleung saalam bapana era inungna wirang aib untuk keluarga. Lamun aya budak parawan keluar maghrib oh bapana molotot bari panonna beureum jeung beungeutna goles parawan sia keluar maghrib balik sia pamali bisi dirau kelong inget Bu baheula mah parawan sarieuna ku kelong parawan ayeuna kelongna diudag-udag eta kelongna mah motor Vario kelongna mah motor Ninja Kamu lamun aya kelong mau mobil Honda Jazz anyar jeung indung bapana udah gitu. Naudzubillahi min. Naon sababna kolotna geus poho kana zikir. Betul. Dan hebatnya orang tua dulu Pak budak laletik teh diajarkeun wau jeung Nabi, wau jeung Allah, wau jeung Rasul. Mohon maaf aya nama muludan gemah geripah. Muludan gegap gempita, muludan meriah, rajaban di Bogor ke meriah. Peringatan hari besar Islam diperingati dengan meriah. Tapi sayang, loba kene umat Islam nu nyaho Nabi tapi teu wau jeung Nabi, tahu Nabi tapi enggak kenal Nabi. Anak muda sekarang rusak Pak. Nyaho kene artis daripada ka Nabi, nyaho kene ka Ahmad Dhani daripada ka Nabi Muhammad, nyaho kene ka Ariel Peter Pan daripada Sena Usman. Ibu-ibunya nyaho kene Kayu Ting Ting daripada Siti Fatimah, nyaho kene Dewi Persik daripada Siti Aisyah, Tasya nyaho kene Upin Ipin daripada Hasan Hussein. Betul. Betul. Kalau bapak nggak percaya orang buktikan. Saya tanya, ibu-ibu udah letik jawab. Saya tanya, hari anak Nabi Muhammad di Siti Khadijah aya baraha? Opat. Opat mah anak bapak sia beureum. 7, 6, 4, 5, 11. Emang anak Nabi rek main bola sih ya? Mas kacau Pak, kacau. Coba saya tanya, jawab yang kompak. Hari anak Ahmad Dhani di Simaya aya baraha? Aya 3, 1, 2, 3, cuy sia nyaho begitu. Ditanya anak Nabi Muhammad, anu 7, anu 6, anu 4, anu 11, anu 10. Ditanya anak Ahmad Dhani ini nyaho. Ya udah, malam hari ini ceramah biasa-biasa saja lah, kula jero-jero teuing. Dai ceramah mah kudu aya akar, kudu aya bekas. Balik ka imah kudu mawa ilmu. Dah, ilmuna sederhana. Nu hadir kabeh balik ti dieu geus muludan nyaho anak Nabi. Setuju? Nu hadir kabeh kenal dengan anak Nabi. Setuju? Yuk jawab bebarengan supaya berkah. Mudah-mudahan malam hari ini Rasulullah bangga melihat umatnya wau jeung anak-anakna. Amin. Yuk orang bebarengan anak Nabi Muhammad di Siti Khadijah aya gen. Sintarik aya gen. Kurang hitung hiji Siti Ruk. Kita saya nyebut Rukmin ini. Anak Nabi Rukmin. Emang anak Nabi orang Cikande. Hiji Siti Rukoy. Semua barang hiji Siti Rukoy. 2 Siti Jae. 3 Umukul. 4 Siti Fa. 5 Abdul Qasim. Kodir cenah.
Si eta pangtarikna pangsalahna muni pede kodir belikan dah hiji Siti Rukoy, 2 Siti Dae, 3 Umukul, 4 Siti Fa, 5 Abdul Qos, 6 Abdul. Ayah hiji dia anak Nabi Pak, sejarah ngaranna Ibrahim, lahirna tahun ke-8 Hijriah di Madinatul Munawwarah. Tapi lain lahir dari Siti Khadijah, beliau lahir dari istri Rasul yang paling cantik jelita, ngaranna Siti Maria Kiptiah, orang Mesir pemberian Raja Muqawqis. Hei, saya tanya deh, lahirna Kangjeng Nabi hari ini 12 Rabiul Awal tahun 570 Hijri Masehi 20 April. Hei, gua yang ditanya orang Cadasari, ari maotna Kangjeng Nabi tanggal baraha? Maot Kangjeng Nabi tanggal baraha? 12 bulan naon? Rabiul Awal. Poe naon? Waktu naon? Ayo bebarengan jawab supaya hafal. Balik ke dia teh hafal-hafal maot Nabi atuh. Wafat Kangjeng Nabi tanggal 12 Rabiul. Sing tarik 12 Rabiul. Poe sen waktu duha. Si eta tadi pangtarikna pangsalahna wae. Muni pede balikan dia gara-gara sia jadi gagal ceramah. Wafat Rasul tanggal 12 Rabiul poe sen waktu dikuburkeun malam Reb. Jadi Kangjeng Nabi dikuburkeun malam Reb. Umur Kangjeng Nabi 63 tahun leuwih opat ho. Kangjeng Nabi umurna 63 tahun leuwih opat ho. Catat, umatnya tidak akan lebih dari itu. Umur baginda Nabi 63 tahun lebih 4 hari. Umatna moal leuwih teh eta. Makana awas. Mun penting ayeuna aya nini-nini. Nah. Umurna geus 63 tahun leuwih 2 poe. Nah. 2 poe deui. Cicing tong mana-mana. Mae 2 poin. Iya nini ngadeg-deg. Hanya kal aing hadir muluda. Di umur aing ngadeg jadi 2 poin. Mae 2 poin. Pokona emak 2 poin deui bakal menang milik anu gede. Amin. Oh hirup deui. Nah ini bukti bahwa kita nganukur tahun Nabi tapi nggak kenal Nabi. Beda jeung kolot baheula, budak leutik umur 3 tahun baheula mah geus diwauhkeun jeung Allah. Di masjid, di madrasah, di imah budak leutik baheula mah gogorowokan. Allah judaki dambako moho lil semua iya moho wahdaniyah barang-barang ilmu aliman sami'an basiron aliman hayang basiron umur 4 tahun baheula mah budak wauhun jeung malaikat gogorowokan di masjid di madrasah di imah Jibril Mikail Israfil Munkar Rakib Malik. Umur 5 tahun budak baheula mah suara wauhun jeung Nabi. Oh saya masih ingat Pak, ger umur 5 tahun kan memang maghrib sok asup ka masjid bari nyekel mik baheula ge resep nyekel mik teh kadengieun sakampung gogorowokan Nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ramana Zaid Ab Ibuna Siti Ab dilahirkeun di wengi Senen tahun Rabiul Awal bu tanggal ke-12
bulan Masek tanggal kadua budak baheula mah umur 5 tahun geus wawuhun jeung Nabi. Naon sababna? Indung bapana zikir, anakna ge milu zikir. Mohon maaf Pak, saya yakin Indonesia teureun-eureun bencana. Indonesia musibah silih berganti gara-gara loba umat Islam, umat Nabi nu geus poho kana zikir. Kita masih ingat sumur dilanda tsunami, ratusan meninggal dunia. Cigudeg dilanda longsor, ratusan korban meninggal dunia. Anyar kene di Kecamatan Cugenang Cianjur. Kamari anyar kene Pak. Allah ngancurkeun Cigunang teu butuh waktu 10 jam, lila teuing. Allah ngancurkeun Cianjur teu butuh waktu sajam, terlalu lama. 10 menit lila teuing. 1 menit juga terlalu lama bagi Allah. Allah ngancurkeun Cianjur 5 detik Pak. 5 detik. Diangkatkeun bumina saeutik, dikeceretkeun. Ribuan rumah menjadi tanah, ratusan meninggal dunia. Lain ngan ukur imah, lain ngan ukur rumah penduduk. 34 pesantren, 34 pesantren hancur jadi tanah. Kamari kurang 3 tahun disiksa ku penyakit juri. Datang nariwuh balik nanti jelas. Betul, betul. Si Ocit 18. Hiji-hijina penyakit anu mampu nyegah jamaah haji pergi ke Mekah, si Ocit 18. Hiji-hijina penyakit anu mampu mencegah jamaah umroh datang ke Mekah, eta si Ocit 18. 276 negara di dunia mengalami pandemi corona, termasuk Indonesia. Tapi ke Indonesia ngadadak nyeun aturan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Muludan kemun rajaban ulah nu hajat diudagun. Apa beres ku PSBB? Tidak. Lila teuing ganti ngaran PPKM. PPKM ge teu jelas. Aya PPKM level 4 jika bon cabe PPKM teh. Sakitu level 4 sia kamu level 10 ngelel lah kabeh. Level 4 enggak beres, level 3, level 2, level 1. Karak 9 bulan kemarin Presiden Indonesia Joko Widodo mencabut PPKM, corona selesai. Alhamdulillah. Saya tanya jawab yang jujur orang Cadasari, gara-gara corona liar teu? Sing tarik liar teu? Pusing teu? Nu dagang tempat rame dagangna, jawab yang kompak, betul. Nu ngojek jarang penumpangna, betul. Supir angkot beuh setoranana, betul. Tukang bisnis ada duitna, betul. Catat orang Cadasari, jangankan tukang ojek, boro-boro tukang dagang, jangankan supir angkot, boro-boro tukang bisnis. Gara-gara corona, mubalik, kori, bangkrut kami. Aram jadah tak corona. Kesel aja saya. Iya ke tukang son bangkrut saya ke sarua. Sanasib jeung aing. Saya masih ingat Pak, corona waktu itu datang bulan Rajab. Saya masih ingat bulan Rajab. Karena saya punya jadwal waktu itu 68 panggung. Jadwal saya 68 panggung. Serang, Tangerang, Pandeglang, nepi ka Cirebon, ke Majalengka. Gara-gara corona batal kabeh. Mamajikan aing ngadadak jadi begang. Kurang berkat. Kamana-mana riweuh kudu make mask. Keluar imah kudu make mask, ke madrasah kudu make mask, ke sekolah kudu make mask, ke kecamatan kudu make mask. Tetangga aing masker teu boga, hutang pamajikan dipake. Kudu penting mah aya talian, aya tukang. Gara-gara corona pemerintah bikin aturan, masyarakat Indonesia wajib pakai bantuan aing ngeserak nu teman-teman didoakeun sia balik ti dieu bisul 8. Masyarakat Indonesia wajib pakai. Pak, mohon maaf. Saya ini ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Sampai detik ini saya masih aktif jadi ketua. Demi Allah, lain 100%, 1.000.000% gua yang didukung program pemerintah. Masyarakat waktu itu harus pakai masker. Tapi ada pertanyaan gitu aing. Apa bener memakai masker dijamin mau kena corona? Apa bener memakai masker dipokong terus mau kena corona?
Apa benar memakai masker dijamin bersih corona? Kalau memang benar masker nggak jamin tidak kena corona, kenapa 800 dokter di Indonesia itu kena corona? Apa dokternya yang soal pakai masker? Nah, betul. Pemerintah bikin aturan lagi. Masyarakat Indonesia wajib cuci barang-barang, wajib cuci. Pak, saya dukung program pemerintah lain 1 juta persen, 3 juta persen gua didukung pemerintah. Masyarakat kudu loba cuci tangan, aing ge nurutan. Asup ke desa aing kokobok, asup ke kecamatan kokobok, asup ke kantor MUI kokobok, ka Indomaret kokobok, ka Alfamaret kokobok, ka ditu kokobok, ka dieu kokobok, aing nyatun teu. Pan biasa geus kokobok madahan. Tungtung nama corona teu beunang, beuteung aing nu beunang. Ya mohon maaf Pak RT, ya Pak RT mohon maaf, saya sekarang punya penyakit lambung. Ieu teh gara-gara loba kokobok teu nyatu. Tapi saya tanya, apa benar yang rajin cuci tangan nggak kena corona? Apa benar pemerintah ngejamin rajin cuci tangan tidak terkena corona? Apa benar yang rajin cuci tangan bersih dari corona? Kalau memang benar cuci tangan menjamin tidak kena corona, kenapa 1.800 lebih perawat di rumah sakit Indonesia yang kena corona? Apa perawat terakokoh? Betul. Menteri Kesehatan pidato. Menteri pidato di televisi, masyarakat Indonesia sekarang kita sedang corona, untuk meningkatkan imun tubuh, untuk meningkatkan daya tahan tubuh supaya masyarakat Indonesia sehat dan kuat. Masyarakat Indonesia dihimbau makan makanan yang bergizi. Pemerintah nikah makanan yang bergizi, akhirnya beas bulog kan goblok. Sekarang kata-katanya halus Pak, beras bulog, saya nggak sakit hati. Dulu saya sakit hati Pak. Pemerintah hina rakyat, nyun program raskin, beras orang, sebentar, raskin, beras orang, pernah nepi kan dia? Kayaknya lo udah letik banget apa raskin atau sih ya? Menibayar gitu nih. Raskin beras orang anu biasa teh beak koneng ngebul bau ajigana sia langganan ai sia mah bau tapi beak. Oh bener bau Pak RT beas gitu mah boro-boro ku jelema aku kotok aing ge gering kotok. Mohon maaf Pak, saya ini bukan penolak raskin, saya bukan tidak setuju raskin, tapi tolong catat Pak, negara kita ini negara beunghar, negara orang negara kaya, pemerintah kudu boga otak, negara kita harus mikir, tahu malu, negara kita negara beunghar, tidak ada negara yang paling kaya di seluruh dunia, hanya satu, bangsa dan negara Republik Indonesia. Berikan tepuk tangan untuk bangsa Indonesia. Pak, kunaon Belanda 350 tahun betah di Indonesia karena Indonesia beunghar. Kenapa Jepang jauh-jauh ngajajah Indonesia 3 tahun setengah bebeakan? Karena Indonesia kaya. Kenapa Insinyur Soekarno setelah membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, imah proklamasi pameret ulama besar dari Yaman Syekh Farod Marta, itu pun atas izin dari para alim ulama dan habaib. Tolong catat, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 umat Islam bermartabat Indonesia merdeka pada tanggal 9 Ramadan. Indonesia merdeka di bulan umat Islam, bulan puasa. Poena poe Jumat ke poena umat Islam. Dibacakan teks proklamasi jam 10 waktu duha waktu umat Islam. Tapi setelah Indonesia merdeka tahun 48 49 datang deui penjajah arek ngarebut kemerdekaan. Kenapa? Indonesia kaya. Saya tanya negara mana yang punya 37 provinsi? Teangan sadunya Pak. Sadunya teangan. Nu boga nganukur hiji Indonesia. Saya tanya negara mana yang dilintasi garis khatulistiwa ngabuktikeun tanahnya subur? Indonesia.
Saya tanya negara mana yang satu negara punya 3 waktu? Bisa mahasiswa, bisa pelajar, teangan Gusia. Pangangan sadunya. Negara mana yang satu negara punya 3 waktu? Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Sadunya lebogang anak Indonesia. Saya tanya negara mana yang lautannya luas? Indonesia. Saya tanya negara mana yang lautannya kaya? Indonesia. Bapak terpercaya? Silakan ulin ke Pelabuhan Ratu, pantai selatan. Di Pelabuhan Ratu aya aneh kejadian. Aya laut ngaranna laut Jabrik. Orang Pelabuhan nyebutnya laut Jabrik. Kalau kita nyebutnya ikan tuna. Ikan tuna itu ikan mahal. Lamun diekspor ke Jepang, ke Korea Selatan, orang Jepang bisa ngedahar laut tuna tanpa dimasak. Saking mahal laut tuna. Tapi iya laut aneh, Pak. Lamun keletik resepna ngojay di lautan Australia. Jadi ikan tuna kalau masih kecil, ngojayna di lautan Australia, milik Australia. Tapi pas geus gede pararanen, balik ke Pelabuhan Ratu. Ini saking kayanya Indonesia. Dan saya tanya negara mana yang punya 17.000 pulau? 17.000 pulau Indonesia, Pak. Saya tanya negara mana yang punya ribuan suku bangsa? Indonesia. Kasih. Di Indonesia suku bangsa loh, Pak. Suku Sunda, suku Jawa, suku Irian, suku Papua, suku Maluku, suku Kotok, suku Kene, suku Kebo, suku Sapi, Asia suku Hidung, di situ tuh suku Jebrang, Indonesia suku Rorombe. Saya tanya negara mana yang punya ribuan bahasa? Jawab Sintarik Indo. Pak, Saudi Arabia beunghar, betul nggak? Tapi Saudi Arabia beungharna di jero bumi. Yang mereka punya hanya emas hitam. Yang mereka punya Saudi hanya minyak bumi. Tinggali di luar bumi. Tanahnya tandus, gersang, panas. Saya pembimbing haji dan pembimbing umroh. Setahun bisa 5 kali saya bolak-balik ke Mekah. Saya tahu betul Saudi Arabia. Lamun naik bis di Jeddah ke Madinah, di Madinah ke Mekah, di Mekah ke Taif, di Taif ke Damam, di Damam ke Qasim, di Qasim ke Riyadh. Silakan kelilingi Saudi. Sapanjang jalan nuka tingali lain tangkal kaduk, nuka tingali lain kebon dangdul, nuka tingali lain sawah. Tapi anu tingali sepanjang jalan, coba nunggu umroh nunggu haji. Hanya hamparan padang pasir yang luas, tanahnya tandus, tanahnya gersang, kayak gunung lain gunung tatangkalan, gunung batu, panas. Aing teu betah di Saudi. Pamajikan teu boga gawe henteu betah kumaha. Kemarin saya baru pulang umroh sebelum Maulid, Pak. Panas di Mekah bulan Agustus. 49 derajat Celcius. Panas, Pak. Panas. Keluar hotel rasanya hadapan durukan. Tapi ngeunah, Pak. Ngarokok teu kudu make korek. Panas. Rokok teh toelkeun kana batu. Entah hurung potongnya sih make hurung. Iya budak aneh-aneh wah. Dan aku ya rokok ditoelkeun kana batu hurung potong. Panas, Pak. Tapi hebatnya Saudi, walaupun tanahnya tandus, pemerintah Saudi Arabia bisa ngegaji imam besar Masjidil Haram 3,8 miliar per bulan. Mohon maaf Kiai, gaji imam besar Masjidil Haram 3,8 miliar per bulan. Lamun aing boga gaji 3,8 miliar, pamajikan aing 80 genep. 3,8 miliar. Jigana Randa jeung Parawan di Cadasari beak ku aing kabeh. Gaji imam di Masjid Nabawi, Pak, jangan main-main. Sekali-kali tanyakeun atuh. Imam di Masjid Nabawi gajinya per bulan 2,7 miliar. Ada yang mengatakan gaji imam Masjid Nabawi dan Masjid Haram diberi cek aja. Silakan isi kabutusian marah we ge. 10 miliar, 20 miliar isian. Bebas. Luar biasa. Yang masjid pakai Jumat. Yang masjid pakai Jumat tuh. Enggak pinahkeun ka saeueur. Arek naon gaji hari. Ieu masjid Cadasari lamun aya di Saudi. Masjid sagede kieu lamun dipakai salat Jumat, imam Jumatna digaji oleh pemerintah 230 juta per bulan. Aing nanya, di Cadasari gaji imam baradu. Lain serius ya barado berat. Nah kayak WC di pom bensin nanti. WC G 2000 sekali kieu. Tapi inilah hebatnya ulama di Cadasari.
hebatnya ulama di Cadasari, hebatnya ustad di Cadasari, hebatnya kiai di Cadasari, hebatnya ajengan di Cadasari. Di Cadasari, ulama, kiai, ustad, ajengan siap mengabdikan diri kepada umat 24 jam full tanpa digaji, tanpa dibayar. Berikan tepuk tangan untuk para kiai di Cadasari. Luar biasa. Tapi Saudi Arabia sana jangan benghar bahasanya hiji Pak. Bahasa Sunda. Bahasa buhul. Sunda. Di Saudi Arabia bahasanya angkur hiji bahasa Arab. Dan Arab bukan milik Saudi, catat. Yaman bahasa Arab, Palestina bahasa Arab, Syria bahasa Arab, Qatar bahasa Arab, Oman bahasa Arab, Abu Dhabi bahasa Arab, Dubai bahasa Arab, Irak bahasa Arab, Iran bahasa Arab, Kuwait bahasa Arab. Tapi di Indonesia benghar nagarana nganukur hiji bahasana 1120 genep bahasa. Aya bahasa Sun, bantuan aya bahasa Sun, Jauh, Tiri, Papu, Maluk, Madur, Makas, Manad, Aceh, Lampung, Padang, Batak, Dayak, Minahasa, Palembang, Jambi, Oloba. Tapi nopang benghana sa Indonesia bahasa nganukur hiji Pak. Bahasa Cadasari. Bahasa Sunda mah beunghar, pun ngeleh. Oh, Sunda Banten jeung Bogor beda. Saya ceramah pakai bahasa Sunda Bogor, Pak. Kasar. Pos Banten, karena orang makhluk kasar. Makhluk halus mah juri gaya. Bahasa Sunda Bogor jeung Cianjur, Den. Cianjur mah lembut. Di Cianjur mah nyebut kirung ge non, Bu. Lain pangamung Cianjur mah. Rorompok korong. Cianjur lemas. Bahasa Sunda mah beunghar, nyebut dahar ge loba. Dahar, daang, emam, mamam, tuang, nedak, ngawadang, nyatu, jajablok, lolodok, ketekek, ngalebok, gagares, babaduk. Wah, 14. Bahasa Indonesia mah nganukur hiji. Makan udeng. Kiai lagi makan kambing, lagi makan kiai jembe sarua. Kalurah lagi makan bebek, lagi makan kalurah jeung bebek jadi mirip. Di Sunda mah teu kiai nuju tuang, kalurah nuju tuang, budak keur emam, bapak keur dahar, manila keur lolodok, doma keur nyatuan, bangsat keur jajablog, jablay keur ngalebok beda. Ngan eta orang Sunda teh lamun ka Jakarta sok ngerakeun jang, orang Sunda ka Jakarta sok ngerakeun. Sok mawa penyakit mah. Saya mah ini mah ya begitu mah. Ayo we mana dibawa. Tapi aing kesel oge ke orang Sunda. Orang Sunda teh penyakitnya hiji, belagu sok tahu. Kadang-kadang nini teu bisa bahasa Indonesia sok maraksakeun. Eta kamari tetangga aing pan nini. Gogorowokan ke orang Jakarta lebaran haji ngerakeun. Nini. Jangan main ke sana. Di sana jalannya leueuh. Ya bahasa Indonesia leueuh. Mohon maaf, saya ini asli dari Sunda. Abdi asli di Cimande, 17 turunan aing mah Cimande. Saya dilahirkan di Cimande, dibesarkan di Cimande. Dan saya bangga jadi orang Cimande. Iyo orang Cadasari kudu apal sejarah. Pencak silat tertua di dunia Indonesia. Pencak silat tertua di dunia itu pencak silat kampung saya Cimande. Dan Cimande itu terkenal dengan panti rehabilitasi patah tulang. Karena Cimande boga minyak manjur Cimande. Jadi urusan potong suku, potong bitis, potong pingping, potong cangkeng, potong tak, potong leungeut, insyaallah potong hulu siap. Eta kampung saya bagian apa? Dan saya alhamdulillah dilahirkan bukan dari keluarga besar ulama, lain dari keluarga besar pesantren. Alhamdulillah saya lahir dari keluarga besar pelatih silat dan ahli patah tulang. Kakek saya itu generasi kelima dari keruhun Cimande. Namanya Abah Haji Umaidi, meninggalnya usianya 114 tahun. Pasena per hari ratusan kakek saya, ahli patah tulang. Bapak saya sampai sekarang ahli patah tulang. Uak saya ahli patah tulang. Paman saya punya rumah sakit ahli patah tulang. Saya punya lancet saya ahli patah tulang. Adik saya ahli patah tulang. Ngan aing itu bisa. Bener aing mah teu diajar. Ulah turun na panggung mereka diurut saya teu bisa. Aing mah ahli patah hati. Nah. Giliran randa parawan dinyeri aing bagianna.
Bapak saya umurnya udah 73 tahun, Pak. Udah sepuh bapak saya. Kadang-kadang bahasa Indonesia nya sok kacapruk. Tapi pasiennya banyak bapak saya. Kayak pasien di Jakarta rek di Lebaran. Oh, dengan bangganya bapak saya pakai bahasa Indonesia. Ayo, silakan nangkuban. Pasien nggak pulang naon nangkuban. Untung abdi sok hadir, tengkurap. Kata pasien tengkurap, pas tengkurap maliuk deh ya pasien. Mau diapain saya Pak Haji? Kata bapak saya, ya mau saya derak dekin. Eta derak dekin bahasa Indonesia naon? Itu bahasa. Saya tanya negara mana yang tanahnya subur, jawab Sintarik Indo. Negara mana yang tanahnya makmur, Indo. Negara mana yang serba ada, Indo. Aing nanya ke orang Janesari di Indonesia cau aya nangka, duku, kadu, peuteuy, jengkol, dangdur. Ada dangdur ayo. Aing bolak-balik ke Mekah yang dangdur teu kapani. Di Janesari dangdur aya. Ai dangdur ngeunah dikulum, ngeunah digoreng. Dihakan. Siapa digulung, digoreng, atau rek digulung, rek digoreng, itu siapa dihakan. Aneh-aneh wae. Oh, mohon maaf, tapi sanajan Indonesia tanahnya subur, tanahnya makmur, makanannya bergizi sehat. 3 tahun Pak, ripuheun ngelawan corona, betul. Nggak saya kurang balik karena agama. Kumaha carana masyarakat Cadarsari sehat, kampungnya jauh dari musibah. Kurang tanyakeun kanu boga dunia, kurang tanyakeun kanu boga nyawa, kurang tanyakeun ka Allah. Allah mah tara bohong. Allah tara ingkar janji. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah enggak pernah bohong, Allah enggak pernah ingkar janji. Nusuk bohong mah lurah. Lain lurah di dieu lurah aing. Lurah di dieu mah jujur. Nusuk bohong mah bupati, nusuk ngabohong mah gubernur, nusuk ngabohong mah presiden, nusuk ngabohong mah aing. Allah enggak pernah bohong. Oh, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Berbahagialah buat orang yang menjaga kebersihan, berbahagialah buat orang yang bebersih, berbahagialah buat orang yang bersuci, berbahagialah buat orang yang berwudu. Jadilah umat Islam di Cadarsari, hayang awakna sehat, jasmanina kuat, campungna jauh dari musibah dan bencana. Nomor kahiji kudu rajin wud. Sing tarik kudu rajin wud. Corona pemerintah di tanah kokobok doang kelurah. Lamun corona nempelna leungeun kokobok beres. Pertanyaan ti aing tuh malah mun corona nempelna ceuli. Apa pemerintah rek gogorowokan masyarakat Indonesia sekarang wajib cuci ceuli. Asup ka Indomaret ngomah. Tapi umat Islam ini komplit Bu. 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, junjunan kita Nabi Muhammad anu pentingnya diagungkan dan dimuliakan ke orang Cadarsari ahli hari lahirnya baginda Rasul 14 abad yang lalu. Boro-boro corona ngarana ke aya, boro-boro ngarana kabayang di henteu. Tapi Nabi kita sudah mengajarkan umat Islam bagaimana caranya kokobok yang baik. Bukan hanya kokobok, cuci mulut yang baik, diajarkan cuci hidung yang baik, cuci muka yang baik, cuci tangan sampai sikut yang baik, cuci kuping yang baik, cuci kepala yang baik, cuci kaki yang baik. Hei, jangan ajarkan umat Islam cuci tangan. Di Islam boro-boro cuci tangan, cuci cokor diajarkan di Islam. Betul. Pon corona nempelna letah, ketemu umat Islam. Joko cai sesiuk asupkeun kana mulut, kucrak kiri, kucrak kanan, kucrak hareup, kucrak tengah. Anak lak-lakan. Eta corona di jero lieureun kubragan itu kubragan. Keluar pae. Corona nempel dina hidung. Umat Islam ngingsreut cai kana irung. Nyokot cai dengan hana irung sedot tong tarik teuing teun di tengah-tengah jepit tutung curug tutung jempol awahan si tarik jering 17 kilo corona kabur. Corona nempel na pipi na tarang na gado. Saya tanya, pernah pemerintah suruh cuci muka? Pernah enggak pemerintah suruh cuci muka? Pernah. Islam bos lu wajib ngomah banget. Corona nempel di nasiku, pemerintah nyuruhnya cuci tangan. Islam mah Gosul yadaini ila mirfaqaini ai ngomah leungeun ulah hareup hungkul ila mirfaqaini perbekana sukut. Malahan madhab Imam Syafi'i nyunahkeun kudu leuwih ti sikut. Corona nempelna ceuli ngomah ceuli.
Corona nempel na buuk mumah buuk madhab Imam Hanafi dan Maliki ngudukeun kabeh mumah buuk teh corona nempel na suku Gosur Rijlaini dal Ka'bah ini mumah suku nepi kana memuncangan eta ge memuncangan hese di bahasa Indonesia memuncang teh kemiri jadi nyuci kaki sampai ke kemirian jadi di mana cicingna corona buat yang rajin wudu sampai barangkali orang wudu Pak 5 tambah ke sholat duha 6 tambah penting tahajud 7 jangan dicadasari aya nu pae sapoe 17 wudu deui di mana cicingna corona nomor kedua wa zakaros marabbihi umat Islam kudu loba eling ka Allah saya tanya jawab yang kompak jawab yang kompak nyenyen langit saha nyenyen bumi saha nyenyen dunia saha nyenyen manusia saha nyenyen penyakit saha nu nyageurkeun penyakit saha yang mampu menghancurkan penyakit siapa Allah maka sieun penyakit hirup harus sesuai dengan aturan Allah kudu loba maca Qur'an maca isti maca sholat apalagi bulan Maulid ya Allah nyiptakeun 2 malaikat khusus Pak dengekeun Allah nyiptakeun malaikat 2 khusus menyampaikan sholawat kepada Rasulullah lamun orang cadasari ngomong sallallahu ala Muhammad ya malaikat lupa ke Madinah ya Rasul si anu bin anu maca sholawat luar biasa dan sholawat itu sanajan terhusuk nepi ka Rasul itu hebatnya sholawat walaupun kita sholawat ingin dipuji orang lain pahalana moal hangus nyampe Mak ini hebatnya sholawat nepi ka aya ulama ngarang sholawat tibil qulub sholawat sifat amun orang Cimande nyebutna Pak sholawat dokter sabab penyakit naon eta cakeut serius Pak anu ngaranna Syekh Dardir ada yang mengatakan dia sholawat sifat karangan Habib Abu Bakar bin Salim dina kitabna dicarioskeun saha jelema nu maca sholawat sifat 11 balik penyakit naon dihancurkeun kok bisi anu boga penyakit jantung bolak-balik ke rumah sakit enggak usah takut menyeun jantung lain manusia lain dokter Allah boro-boro nyageurkeun jantung nyeun budak sakilobana Allah teriweuh komo karang nyageurkeun jantung enggak sholawat sifat 11 balik ge salat jadikeun wirid sampai sembuh Allah jamin Allah yang sembuhkan bisina penyakit darah tinggi diabetes kolesterol penyakit ginjal asam urat dan lain-lain ngesolat jadikeun wirid sholawat sifat 11 balik minta ya Allah dengan keberkahan nabimu dengan keberkahan sholawat nabimu dengan keberkahan sholawat sifat cageurkeun penyakit wajawab abdi Allah cageurkeun lain penyakit johir unggul Pak batin syirik bidik dengki ujub riya takabur jahil kaniaya baperan kekaopan gunungan eta sholawat sifat nyageurkeun aya penyakit tuh penting dia kudu hancurkeun ya awas saya minta hancurkan malam hari ini di hadapan malaikat dan Rasul hancurkeun ieu penyakit berat Pak nyiksa pikiran, nyiksa hati, awak pegang naon, pikiran batur, sirik sibuk mikirkan batur tatangga bangkrut, kurang bunga tatangga maju, kurang liur tatangga meli motor, sianu ngagereun tatangga meli termos, sianu ngagolak tatangga meli kulkas, sianu beku tatangga meli mobil, sianu setruk tatangga nyeun imah make sianu bae nah jadi urang murid piceun dengan sholawat sip yuk malam hari ini keberkahan ka orang Cadasari maupun muludan aya Rasul malaikat nyaksian ayo urang bareng-bareng maca sholawat sifat mudah-mudahan dengan sholawat sifat anu kergering penting ieu cager anu boga penyakit hati sirik bidik dengki ujub riya takabur cager ieu kampung Cadasari jauh dari musibah dan bencana yuk bebarengan keluarkan suaranya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha semua bareng-bareng wa Allah abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala nu hayang berkah jeung cager penyakit semuanya angkat tangannya Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa
iha minta ka Allah wa Allah wa ala sakali deui nu gering pentingnya minta cager Allah usulkeun hatena ala Muhammadin tibbil qulubi yo gering minta cager na hate wa Allah abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yang ketiga pasola kudu rajin salat anu 5 waktu rameikeun mes datangan mes kunjungi mes ibadah di mes tambahan ku salat sun salat du salat tahaj salat taub salat haj salat tas lamun umat Islam dicadasari nyekel nu tilu hatena selalu ingat ka Allah selalu mendawamkan wudu rajin salat insyaallah awakna sehat jasmani rohani pikiranna sehat ieu kampungna jauh dari musibah dan bencana insya yo bebarengan istighfar saya minta jangan dulu bubar sebelum ditutup doa karena Allah nanti menurunkan kabulnya doa dan ampunan dosa di saat doa terakhir acara inti itu doa daging tulang kulit digeregetan daging digegelan tulang diletakkan pasar diberi sumsum barawi padahal mengenal sumsum atau amul ibadah doa teh sumsumna ibadah ulah sajam 2 jam tadi narumuan yang menang berkah yang menang rahmat yang menang ampura dosa yang dikabulkeun doa pas Allah rek nuntun rahmat rek nuntun berkah rek ampura dosa rek kabulkeun doa urang nangis balik yuk urang baca istighfar al mustaghfiru minadz dzanbi kaman la dzanbalahu saya minta husukan hatinya al mustaghfiru minadz dzanbi kaman la dzanbalahu istighfar tina dosa sarua jeung eueuh dosaan ceramah simkuring kabeh paraho deui minimal balik dirinya kabeh kayaumi waladatu ummu seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa. Yuk bebarengan. Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khotoya bareng-bareng astagfirullah angkat pandangan doa Robbi zidni wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha istighfar sadayana asal istighfar asab maulid nabi nu jadi buktina dosa hambamu hoyong di hampura kampung Cadasari
nu jadi saksina tobat hambamu hoyong diterima jauhkan hambamu tina ajab neraka istighfar astagfirullah. Istighfar astagfirullah. Angkatkan pandanganna, yakinkan dalam hati malaikat dan rasul malam hari ini hadir. Allah mukakan 7 pintu langit untuk menghadirkan doa kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan doa petinggi menjadi doa yang paling mustajab di antara doa-doa orang. Ayo orang bebarengan doa, bersihkan hatena. Di saat saya menyebutkan lafaz ya Allah, tumpulkan sirah, turunkan panon, nusukkan hati. Sok sadayana jejeritan sampai biak-biak ke Allah. Boga penyakit bejakeun, anu boga masalah caritakeun, anu boga kanjeri curahkan, anu boga keinginan dan cita-cita bejakeun ka Allah. Mudah-mudahan malam hari ini doa kita menjadi doa yang paling makbul. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azima sultani. Allahumma gfirli. Disiru penanyian dosa kayak nung Bapak sok inget-inget di dosa. Mudah-mudahan inget-inget dosa kayak nung Bapak jadi penebus dosa-dosa orang. Bisa anu pernah nyentak kayak nung Bapak inget-inget deui. Bisa anu pernah menjatuhkan air mata orang tua inget-inget deui. Bisa anu pernah nyusakeun jeung ngariweuh deui nung Bapak inget-inget deui. Hadirin, ridallah biridal walidain. Karidhoan Allah tergantung karidhoan jadi nung Bapak. Sanajan orang cadasari, penting dipakai tahajud, barang dipakai puasa, haji tiap tahun, umroh tiap bulan, sedekahna miliaran, pengajian kumaha poe, tapi lamun nganyerikeun hati indung Bapa demi Allah, 8 patos surga ditutup ku Allah hadirin. Ridallah biridul walidaini, karidhoan Allah tergantung karidhoan jadi indung Bapa. Hadirin, coba ingat-ingat kembali dosa-dosa orang ka indung Bapa. Kumata hati nu pangjero-jerona hati bayangkeun. Penting ayana di hadapan orang ternangtung indung Bapak orang. Tatap wajah ibu kita, tatap wajahnya. Wanita yang lembut, wanita anunya anak tidak pernah putus. Awewe anu kasih sayangnya tidak pernah putus. Nu 8 bulan ngandung, belaan paejeun hirup keluar ke urang. 2 tahun nyusuan urang gering diubaran, urang lapar dihuapan. Beliau yang ajarkan kita makan, diajarkan berjalan, kurang labuh, lain digentak tapi ditangkap, dicium. Tapi ka orang dewasa ayeuna naon pernah dibikin ka inung. Boro-boro ngamekahkeun, boro-boro ngaumrohkeun, boro-boro ngahajikeun. Kadang-kadang membuat ibu tersenyum orang kesanggup. Hadirin, kumaha lamun nepi ka maotna inung urang can pernah nangkep memeluk erat bersujud minta ampura dengan dosa pernah kita lakukan. Sabelahna aya bapak urang. Coba tatap wajah bapak orang, tatap wajahnya, tatap wajahnya. Orang kadang-kadang deket kene ka indung daripada ka bapak. Nyah kene ka indung daripada ka bapak. Padahal berang penting sore isu. Nu dina sirah bapak teh ngukur anak jeung anak. Sementara anak teu apal, anak teu nyaho. Bapak berusaha dibentak-bentak batur, ditunjuk-tunjuk batur, berjatuhan air mata gara-gara dihina batur. Anu kurnaon demi anak. Sementara anak mengatur nyusahkeun ngariweuhkeun nepi ka pernah maluragan cai panon jeung cikesang bapa gara-gara kalakuan anak. Kumaha lamun nepi ka maotna bapa, urang can pernah nangkep memeluk erat bersujud, minta ampura ka bapa dengan dosa pernah kita lakukan. Sok waktuna ayeuna disaksikeun ku malaikat jeung rasul. Coba bayangkeun ku hate penting ayeuna urang nangkep indung bapa bari minta hampura. Mudah-mudahan ngabayangkeun nangkep indung bapa jadi penebus dosa urang ka indung bapa. Ucapkeun doa nu khusus. Mungkin doa penting ieu nu ngancurkeun dosa-dosa orang. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bi barakatin nabi, bi mujizatin nabi, bi syafaatin nabi, bi barakati sahri maulidin nabi, hasil maqasidana ya Allah. Mangga
sok ngadoa masing-masing. Tong luak dia kakek kakatuh. Biarkan besi anu keur heureuy, mungkin dia tidak punya malu di hadapan Rasul. Besi anu keur ngobrolkeun mungkin Allah teu mere cahaya taufik hidayah kana hatena untuk bisa ngarasakeun nikmat dina waktu mulu dan ngadoa hareupeun Allah. Pikirkeun diri kita. Di yaumil kiamah orang bakal diadili oleh Allah saurang-saurang, tanpa teman, tanpa babaturan, tanpa orang tua, tanpa pengacara. Hadirin, malaikat dan Rasul ngaminkeun doa urang. Mudah-mudahan Allah Maha Kawasa. Penting ayeuna Allah ngahadirkeun arwah inung Bapak urang nangtung hareupeun urang bari ngangkatkeun pandangan, menjatuhkan air mata mengucapkan amin amin karena bunga ningali anak bisa ngadoa huswa hareupeun Allah. Ya Allah, mangga ngadoa. Ya Allah. Ya Allah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya ajiju ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tawakabubar bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan surat Fatihah usuh jadi kado terindah buat orang tua kita. Anu araya keneh panjang umur, rotos daya keneh rahmat maghfirah di alam kubur. Allah hatinya wa kullu niyatin sholila hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwai ali kubur suson. Sebutkeun ngaran indungna masing-masing. Wa ila arwai ali kubur suson. Sebutkeun ngaran bapana masing-masing. Sebutkeun sesepuh dia kampung Kiai Haji Abdul Aziz. Ghafarallahu dzunubahum wa satara yubahum. Ijal kubrahum rodatan min riyadil jinan wala tajal kubrahum rodatan min faridran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidaya amin. Qabul. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.